Salam, salam kawilujengan di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Dina dangat ayeuna sim kuring bade mendar pangandika Gusti anu dicanat tina Yakobus 4 ayat anu kagenep anu kieu unggalna dawuhan Gusti. Tapi rahmat Allah anu dipaparinkeun ka urang leuwih kuat tibatan kanyaah eta roh urang. Eta sababna kitab suci nyebatkeun oge Allah ngalawan kanu kamanggungan tapi mika asih kanu rendah hate. Nah palawargi sadaya tantosna urang perang hiji sato nyaeta manuk merak anjeuna osok mintonkeun kahadeanana tina salirana nyaeta tiasa ninggal upami anjeuna meberkeun buntutna eta katinggal sakitu endahna. Namun dina pangandika Gusti dieu nyangemkeun dina kahirupan urang salaku putra Gusti urang ulah mintonkeun kahebatan urang. Kumargi dina kahebatan urang henteu aya nanaonna di payunan Gusti. Nah palawargi sadaya abi umaja supados urang sadaya mintonkeun naon anu dipikahoyong ku Gusti nyaeta urang kedah mika asih kedah rendah hate sareng sasama dina kahirupan urang-urang sadaya nyaeta anu tiasa ditinggal ku jalmi anu teu acan percanten ka Gusti Isa Almasih. Hayu para wargi urang mintonkeun ka asih anu diajarkeun ku Gusti nyaeta urang kedah rendah hate kangge mayunan dina kahirupan urang-urang sadaya dina zaman sapertos kiwari ieu. Gusti Yesus ngaberkahan Bapak Ibu sadaya.